Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing patepang deui sareng sim kuring Sepira Ramadhani dina program Warta TV. Pamirsa, dina awal bulan Februari 2024 sajumlah bumbu dapur ngalaman kenaikan hargi. Salah sahijina nyaeta hargi cabe nu aya di pasar Loji Pangkalan. Hargi kebutuhan pokok sapertos cabe naik drastis. Upami di akhir bulan Januari 2024 hargi cabe ngahontal 80.000 per kilo. Upami ayeuna hargi cabe nyaeta 100.000 per kilo. Jadi kenaikan hargi cabe ngahontal 20.000 ti harga satu acana. Pedagang menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi secara bertahap ke sabulan terakhir. Ayeuna harga cabai beureum ngahontal 100.000 per kilogram atau naik dibandingkan ti harga satu acana 80.000 per kilo. Para pedagang ngareluh sabab nguranganana konsumen dina harga cabai anu ngalonjak naik. Faktor penyebab naikna harga cabe nyaeta karena hujan wae sareng banjir. Jadi pengiriman cabe narada lambat. Kanggo informasi leuwih lengkapna sim kuring parantos nyambung sareng reporter anu aya di lokasi. Nuhun ka Sepira anu parantos mamagihan ututna di dieu sim kuring ngalaporkeun langsung di pasar. Habutan Ibu abdi bade naros. Harga cabe ayeuna sabaraha per kilona? Cabe naon? Cabe Merah anu gedena 100.000. sabaraha hargi cabe satu acan naik jeung sabaraha hargi saatos naik. Hari Minggu kemari sekitaran 80 jadi 100 dan makin dulu jadi 40 dari biasa 50 jadi 60. Iraha hargi cabe dimulai naik Minggu ayeuna 2 bulan Februari. kunaon penyebab hargi cabe naik? Musim hujan mungkin apa memangnya karena musim hujan banjir jadi pengiriman lambat. Tomat juga Kumaha tanggapan Ibu naan hargi nu naik? ya bingung ya soalnya kan ya mahal jadi tereng dulu juga terus pina pengguna juga kurang. Atau nuhun Ibu kanggo informasina. Pamirsa cekap sakitu informasi anu tiasa didugikeun ku cimpuring mangga diulikeun deui ka Sepira di studio. Rupina mun sakitu wae warta anu tiasa ku sim kuring didugikeun ka payuna pamirsa sadayana mugi-mugi ieu warta tiasa janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah kana manah hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.